intip nih ke belakang. Nih ini dapurnya pengantin. Nih di sini masak, proses masak memasak. Nih kita intip nih ke dapurnya. Nih lihat sobat baraya. Ini persiapan buat besok. Buat besok nih. Nih lihat ini posisi sang baraya ini. Hey. Kita intip nih, lihat yuk sobat baraya ini lagi memasak. Oh, mana nah? Udah di kamera. Video. Tah, sok mana lo kadari yuk. Karena si Cilidin jadi berjoget. Tah. Wadi Ipar. Nih posisi di belakang. Nih lagi proses masak. Oke, kita masak guys. Ini lagi masak nih. Proses masak nih, ini lagi masak. Masak. Masih masak. Ini lagi proses makan daging, dia masak daging. Rombongan dari pengantin. Alhamdulillah
calon pengantin pamegat anu ngalih ngengki ngabandaleun nyumat jatah pinang paratos dugi di patepadan anu mudah-mudahan dongkapna bakal calon pengantin pamegat di patepadan yana kabarokahan kangge urang sadaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sadayana bari kapancen tugas dina lumangsungna walimatul arum akad pernikahan karasana Teh Nurani Latifah kali Tito Bahtiar Al-Fauzi kahiji panginten kangge pembacaan ayat suci Al-Qur'an karasana Bapak Aceh Tajuddin alhamdulillah paranda sumping di tempatan. Oke sembering baris belum kangge prakata penyerahan di bakal calon pengantin pamegat karasana Bapak Ustadi Ingurdin menawi paranda sumping. Semangga panginten sapamina parta sumping akan habis ngomong kangge prakata penerimaan di bakal calon pengantin istri kersana Bapak Agengan Ade Solihuddin alhamdulillah parta sumping. Oke kangge tawasu anu baris dipimpin ku kersana Bapak Agengan Aas alhamdulillah parta sumping di Padepokan. Oke kangge saksi di bakal calon pengantin pamegat kersana Bapak Ustadz Haji Mafi alhamdulillah parta sumping. Oke saksi di bakal calon pengantin istri kersana Bapak Dang sapamina parta sumping sumangga tiasa meranakeun dihina sewang-sewangan. Oke kangge hurmah nikah kali doa kersana Bapak Ajengan Ade alhamdulillah parta sumping di Patepadan. Kuituna sumangga kasadana kadang wargi utapina Kulawargi Jembar bakal calon pengantin pamegat kali Kulawargi Jembar bakal calon pengantin istri biasa nyalikan kana versi anu parantos disayonikeun. Insyaallah pamri sadayana parantos cali akan nepi barengan acara baris kada di kawitan. Iya, kira songong tuh nelor gak? Assalamualaikum. Anu alhamdulillah parangtos sumping di Padepokan anu dipika hormat ku sembering sadayana Kulawargi Jembar bakal calon pengantin pamegat. Oke Kulawargi Jembar bakal calon pengantin istri anu alhamdulillah para Ibu Dede Diana anu di dahub atanapi di dahub kersana Tito Bahtiar Al-Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahmatna bil Quran. Allah mudah-mudahan nabi katakwaan tawasul anu insyaallah baris dipimpin kerasana Bapak Ajeng Anaas kehormatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amilah kualang kumantulah saradat mantanana kurang sadayana dinasa wayiwatina wa amamina wa walatina wa ustadina wali masyayina wali jami'il mu'minina wa kurang sadaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Lebatkan acara sarajengna nyaeta sarentamkeun sanaos sani surti maget keresana Bapak Ustadz Haji Ingurdin kangge ngadugikeun kedalisan pamaksada kabanduna kahormatan teh simkuring di hatorangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah. Bade ngadahu ka anu jantan kagegeul jeung kadeulina anjeunna, mudah-mudahan ieu nemonan kana janji anjeunna. Oge anu sangat didikeun, pangatikeun, pangparinkeun ilmuna, alhamdulillah pun dulur anu bakal maparinan nyaeta ngeusian ilmuna kang wajang kita maklum tadi teh sepi ku pangarukan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahalan nikah wa nadaba alaihi wa harrama syifah wa au'ada alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu tetiasa disumput-sumput kedatangan sumping tanah hapunten deui kahoyong teh kurang sadayana jang kitu rumah tanggina sareng Neng Rani mudah-mudahan sing aya dina kabarokahan sing aya dina ridona Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan penak sareng jodoh, penak sareng rezeki, penak sareng milik anu seueur, penak sareng kabarokahan, penak sareng ridona Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nambah rumah tanggana teu seueur halangan sareng haruna istuning salamina, mudah-mudahan mah ngadeuleu dilakon ditorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Eces Jentre Bejer Beas Ngembang Boleh dua latra panantian di Kulawar Jepar bakal calon pengantin istri parantos didugikan. Mudah-mudahan naon wae anu anu ditampi janten kaberkahan kangge urang sadaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu kali bapak hormatan simkuring lebetkan acara salajengna nyaeta simbolis bagi hantaran. Kukituna simkuring baris ngeuleun ka Ibu Dede Diana kali Ibu Mimin Sukmini sumangga di haturanan tiasa kapali payun sakedapan tiasa nyalikan kana karsi anu tiasa kapali payun tiasa ngasimboliskeun cacarakan. Sumangga ibu tiasa tadi ngerasa kedapan biasa ngasimboliskeun cacarakan. Sumangga tiasa dicatat. Sumangga tiasa dipantos ku rekan-rekan di fotoku ID fotografi. Sumangga tiasa papayun-payun mama Dede kali Ibu Mimin Sukmini. Sumangga mama Dede oge sumangga tiasa dicepeng ngiring nyepengan. Nah gitunya alhamdulillah bingah ketinggalna. Sumangga tiasa kapali payun Ibu Mimin, Ibu Dede tiasa kapali payun ke kamera senyum alhamdulillah. Nah wae nu dicatat pangintennya ku Atito janten kabarokahan kangge urang sadaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Cekal salajengna panginten sumangga tiasa patarema panangan tiasa musofah alhamdulillah panginten ieu patos simbol dua keluarga teh parantos kahiji. Tiasa cipika-cipiki ibu sumangga di haturanan peluk kanan peluk kiri. Sumangga peluk kanan peluk kiri sumangga di haturanan. Lah enaknya katinggal alhamdulillah. Cekap atas alhamdulillah. Sumangga ibu tiasa widi nyarikan kana parsi anu parantos bisa yogikeun. Oke kangge cacarakan sanesna bangintennya anu tadi ngalenkeun ke ngabandaleun tiasa di estafetkeun, tiasa diamankeun kana tempat anu parantos bisa yogikeun. Biasa dibantos ku panitia keluarga. Sumangga di hatorangan
Atito iya paling dia. Iya cacalakana manis seueurnya. Alhamdulillah benten ai atas lebaran. Mudah-mudahan Atito anu naon wae anu dicatat ku Atito sadekana muarti dijantankeun modal awal dina ngawangun rumah tangga. Oke, mudah-mudahan naon wae dicatat engal kagentosan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allah nya manusia seueurnya aya nu dicingcing, aya nu dikepeung nya alhamdulillah. Mudah-mudahan mangga anu dipalih tongong wah seueur keneh ieu nya. Alhamdulillah, mudah-mudahan marwena sana dicatatkan modal awal di awan rumah tangga. Oke, mudah-mudahan engal kakak biasa disimpan karena tempat anak para kelas di saya pikir. Wah, kituna syukuri baris kolom ka Atito Bahtiar al Fauji sumangga tiasa tadi heula bageur tiasa mayun kana janten apa anjeun apa sumangga tiasa tadi heula sakedapan Bapak oge sumangga tiasa tadi heula sakedapan tiasa mayun kana janten apa anjeun Atito sumangga tiasa salim kana janten apa doakeun ku Bapak. Mudah-mudahan Atito dina waktos di akadan aya dina kalancaran. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sumangga tiasa dipeluk heula Atito, dipeluk anu janten apana doakeun ku Bapa, hariwaskeun ku Bapa. Mudah-mudahan Atito ke waktos di akadan aya dina kalancaran. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Cekap pager sumangga salim kana janten apa mumu mulia cekap sumangga dipeluk dirangkul jantan apa doakeun ku Bapa. Mudah-mudahan Atito ke waktu diangkat dan aya di kapal acara cekap berden semangga ka Atito tiasa nyalikeun ka majelis akad pernikahan. Mangga simkuring bari sebelum kadua saksi kahiji bangiten simkuring bari sayogikeun Bapak paling dieu Bapak Endang kali Bapak Inudin oge kangge ubah nikah kersana Bapak ajengan ade sumangga di hatoranan painten biasa nyalikeun kana pasien para pasti sayogikeun. Kenapa? Ayo orang sambut kesupingan di panganten dan istri. Teh Nur Rani Latifah semoga di hatoranan tiasa majeng ka majelis akad pernikahan. Ka Atito semoga tiasa tadi heula bageur semangga ka Teh Nur Rani Latifah tiasa tadi heula bageur. Semoga berikan salam simpul, salam penghormatan. Salam simpul, salam penghormatan kepada seluruh keluarga besar yang telah mengantarkan kalian menuju majelis akad pernikahan. Berikan salam simpul, salam penghormatan kepada seluruh keluarga besar yang telah mengantarkan kalian berdua menuju majelis akad pernikahan. Mudah-mudahan kalian berdua nanti dalam malam arus akad pernikahan ada dalam kerajaan. Dipersilakan untuk bisa menduduki majelis akad pernikahan. Dulu kali Bapak hormatin simkuring nedahapun dina panginten dina lumangsungna walimatu arus akad pernikahan. Di mana datang tanggal resmi nanti menjadi alifun nami Haji Kijun. Tempat cari-cari Bandung
Mas kawinate makyan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Al-ayah. Wallahu a'lam bishawab. Sabadana manjatkeun puji kalina syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat kaliha atas namina ketua KUA istilah nama nuju ayeuna nikahkeun di Tasikmalaya. Kumargi kaayaan sangat pisan ayeuna maksa pribados ngahadiran mantena di ngawakilan mantena hadir karena ieu arena pernikahan karena dina dinten kamari hari ayeuna kaayaan berkas mah parantos ayeuna di Kantun malih name teh di Sirnasari 2 ayeuna di Tasik hiji ras ayeuna anu disimpen di pribados teh berkas anu tawis ku pihak anu berkepentingan nawis dina ieu acara pernikahan wali ayeuna puramakna pribadi ras ayeuna kaayaan saksi-saksi parantos ayeuna lengkap alhamdulillah nami ayeuna ramakna mumu mulyana ras ayeuna di pihak ayeuna kaayaan calon istri nyaeta Norani Latifah binti Devi Sudiadi. Alhamdulillah kanggo ayeuna saksi parantos ayeuna ku pribados dicatat kanggo gas kawin alhamdulillah parantos ayeuna kaayaan aya di payeuneun ulaksana parantos dicatat kantun ngalaksanakeun acara akad pernikahan. Bade ayeuna kaayaan langsung upangersa ayeuna kaayaan ganu nikahkeun mah Bapak Wali ayeuna mangga urang ayeuna sami-sami ditesela kanggo panampian di pihak ayeuna kaayaan calon suami dina acara ayeuna pernikahan ieu. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kanggo supados langkung ayeuna barokah mangga urang ayeuna kaayaan pastikeun heula
khutbah nikah apa ngeresana Pak Ade mangga waktu ngakeun. Alhamdulillahilladzi Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd faya ayyuhal hadirun usi nafsi wa usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuina linnasi hubbus sahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khayli musawwamati wal an'ami wal has mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sabab man istata'a minkum ba'ah falyatajawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj. Faman lam yastati' fa alayhi bisyam fa innahu wija. Wa qala aydan an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi kulli khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
kaulah nikahkeun anjeun ujang kaputi ditegas bapak penaminan relatifah dengan mas kawin perhiasan 27 gram perhiasan emas 27 gram dibayar kontan. Terima dinikah laku ditegas bapak namina Nurani Latifah dari Supriyadi umat kawin semuanya teman-temannya dibayar kontan. Kaulah nikah pemuda ke putri bapak nun namina Nurani Latifah dengan perhiasan emas 27 gram dibayar kontan. Terima nikah atau ditegas bapak namina Nurani Latifah umat kawin 27 gram dibayar kontan. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وسلم تبارك وتعالى عن كل صفة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمدا عليه حمدا يوفي نعمه ويكفي مزيدا يا ربنا الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. بارك الله لك وبارك عليك وجمع بيته في خير. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا ودعانا وصدقاتنا وجميع أعمالنا. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. أسألك الإجابة الفاتحة. أعوذ بالله. Pelaksanaan akad nikah parantos nikah parantos dugi kana waktuna kanggo ayeuna kaayaan yang ngakeun anu tadi dicoba mas kawin 27 gram mangga sanakeun Agar apa lagi ah? Tambah apa lagi? Ya, sok. Neng, dia nyangakeun ti AA, Mas kawin, anu parantos disebat tadi, mudah-mudahan sing aya manfaatna dunia sinaran akhiratna. Mangga ngeran AA yang kusayangi nanti ieu mas kawin ti AA insyaallah AA ku abdi bade dimanfaatkeun insyaallah AA ieu mas kawin manfaat dunia akhirat ditampi pisan AA hatur nuhun saling mohon siu mga panangat ta kitu kaset mga abadikeun tos ke atas diri bade cium kening kumaha diri oh Hehehe.
saja nyuhunkeun pangapunten kana janten mamah. Oke, nyuhunkeun pangdedel doa tina janten mamah. Mudah-mudahan dina waktos rumah tangga aranjeun duaan aya dina lindungan Gusti mulus rahayu berkah salamet. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sumangga nyuruh sungkep dina panggonan anu janten mamah anjeun. Bismillahirrahmanirrahim. Urang duaan sejak kawitan rumah tangga. Tanpa salami urang duaan seurepan kana janten mamah. Sok kadang-kadang ngajengkeun kana janten mamah, acan tiasa ngabahagiakeun kana janten mamah. Mah kapunten teteh. Mah kapunten. Poh bili salami urang duaan seurepan kana janten mamah. Urang duaan sejak ngawitan rumah tangga lantas doakeun ku mamah. Mudah-mudahan dina rumah tangga urang duaan aya dina lindungan Gusti mulus rahayu berkah salamet oge dipasihan urang kali anu soleh anu solehah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Cekap bager sumangga dipeluk dirangkul anu janten mamahna, dipeluk dirangkul janten anak mamahna. Bral anakin bral mamah lautan hampura mamah kalautan kanyaan. Ulah salam panggelis kasep panghapunten mamah pangdedel doa mamah nyarangan aranjeun duaan. Mudah-mudahan aranjeun duaan dina ngawul rumah tangga aya dina lindungan Gusti mulus rahayu berkah salamet. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan aranjeun duaan dipasihan urang kalih soleh tur soleh sinten bani. Sumangga mamah dikecup kening urang kalihna, dikecup kening urang kalihna. Mudah-mudahan mamah sing sehat, mudah-mudahan mamah sing panjang yuswa. Cekap bager bisa geningan mamah anjeun aya apa anjeun cek paripos inungtung rahayu bapa tangkal darajat. Sumangga ngalih tina pangkonan anu janten mamah anjeun aranjeun duaan dinten ayeuna parantos janten urang kali mamah sinarang apa pituin tegeng dibeda-beda urang duaan mah si kuring yakin mamah sinarang apa bakal janten ngurus urang duaan dina ngawul rumah tangga, bakal nyontohan urang duaan dina ngawul rumah tangga. Dinten ayeuna urang duaan sejak ngawitan rumah tangga tangkos doakeun ku apa ku mamah mudah-mudahan dina ngawul rumah tangga aya dina lindungan Gusti mulus rahayu berkah salamet dunia anu akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Cekap bager sumangga tiasa yang sacangeun mamah ieu teh sapertos kapungkur mamah ngahuapan urang kalina nuju alif emut keneh mah atas siapnya di panangan anu kiwana dina angkeun urang kalina. Nah anu kiwana dina angkeun urang kalina. Ibu kali bapak hormatin sing kuring dina huap lingkung teh aya dua nyaeta kahiji huap pamungkas kanu janten mamah sinarang apa oge ka aya huap punggaran tinu janten panganten anu parantos dina hetangan katilu bismillahirrahmanirrahim hiji dua tilu am. Nah alhamdulillahnya manis seueur anu ati tomah tas katinggalinya tas lapar cekap bager ngalih mamah kapengker apa kapayun gentosan posisina namanya mah huap pamungkas tinu janten mamah eta teh huap pamungkas teh huap panungtung silokana cenah ibu bapak sadayana dina ngawul rumah tangga teh saking wae dicontohan kedah tos mandi nya. Sumangga mamah nyeunah bapak nyeunah sacangkeun apa nyeunah sacangkeun sami peragaana sapertos nembe panangan nu kiwana diangkeut na urang kalihna panangan anu hijina deui ngahuapkeun siapnya dina hetangan katilu bismillahirrahmanirrahim hiji dua tilu am. Cekap bager sumangga biasa saling kanu janten apa cekapnya sumangga tiasa wihdi nyalikan kana parsiana paratos bisa salajengna aya huap pamungkas ieu bapaknya huap munggaran teh huap mimiti dina silokana dina ngawul rumah tangga ieu teh kedah pahuap-huap dugi karengsehan nyai raya pemirsa siapnya Adito Teh Rani padedep-dedep heula atuh. Siapnya dina hetangan katilu bismillahirrahmanirrahim hiji dua tilu am. Tahan cekap
alhamdulillah tos lapar ya nya. Sami kawas ibu-ibu anu geus sagegeri dia tos lapar nya siap ibu. Salajengna ya, tos siap senyum heula. Dina tangan ka tilu, teteh ka tengah ka teteh ke bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Sumangga ditonggengkeun Dongengkeun nih. Nah, cekap atunya sumangga tiasa deueus salaki jeung pamajikan ibunya. Sumangga deueus sewang cekap. Sasarangan bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3 betot diangkat lagi. Diangkat. Wah, iya nya. Sok diangkat heula acan diabadikeun, diangkat heula. Diangkat heula. Wah, teh Rani kenging huluna ade tokeng ping-ping nya cekap bager. Cekap. Sumangga anu hijina teh tangan kali bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3 gegel. Tahan. Sok atuh tukang foto teh sing alus fotona tahan. Nunggu katabuh 12 cekap bager. Alhamdulillah rabbil alamin kangge prosesi adu sunnah parantos rengsek kantun terakhir naon ibu? Hah? Alam nabi khairil anam wal alim wa sahbihi kiram. Salam tadim kasadaya para wargi jeung baraya para kancang umaruya nu sami di dieu aya. Sim kuring da palawun reh ayeuna kumaha ngadeg kasadaya mayun bari ngadik karamina betamong sapoe cangkul manglepi kalamina. Jika nepisan kupat dirampalan ijab kubur.
Thank